Duh, jadi bararingung kieu nya. Aduh, kudu ka saha ya pria. Kemana Mas? Aduh, Mang Jack. Abdi teh bade berobat ieu Berobat teh. kemana? Abdi aya nu ngawartosan. Hmm, Beda berobat ka manahnya. Jauh dah di ditu. jauh? Jauh jelemana. Jelema pinter kieu. Wow. Manehna teh boga ilmu pokona mah abdi hayang diubaran ka dinya. Emang dikubaran naon? Nya ngubaran penyakit Mang Jack. Terus tapi masalahna abdi teh buka yeuna. Amun nih kudu jauh-jauh, geus kabaturan sorangan atuh mun kudu ieu. Apang-apang anting jauh. Emang saha kitu babaturan abdi nu bisa nyageurkeun kieu penyakit? Nya aya tuh. Kasih RT. Di RT. Eh, Kur bisa ngada tahu unggul. itu apalun si Mas mah. Wah, Kieu si percaya RT abdi mah. Wah, tuh. Jelema aya. Coba aneh geura. Tapi yeuna Mang Jack, teu buka yeuna. Nah, gampang jeung si RT mah deui. Kalau misalkan teu manjur tah manehna bisa mayar, malik mayar si RT. Oh lamun jampe mana henteu mati ka abdi bisa mayar ka abdi gitu nya. Heeh, si RT mah. Gitu nya. Tapi jangan mayar mimitin abdi teu aya Mang Jack. Ah, gampang eta mah. Gede Kumaha? No. Oh gitu Mang Jack. Heeh. Siap atau gitu mah. Heeh. Terima kasih lah infona Mang Jack. Ngan wayahna teu bisa nyamper. Juga da aya si RT mah. Oh jadi teu bisa nganter ke sana? Teu bisa nganter ka itu. Ya udah tuh Mang Jack.